lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang kieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapak urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jawfihi miqdar salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirubak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun, sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya anu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta. Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deukeut da anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu janjian. Nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingsieunan neraka. Sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyirau wa nadhira, atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Dudukeun di jalan surga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah itu ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan bohong Amerika, kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun pa lesa badun kulun pa lesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek.
halu kuduna teh teu nyimpul geus corong Quran kiai mah corong hadis corong ulama eta kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huahe naik pansa sia deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunah pansa di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golgar sama Amerika di bah atuh teman teu bae ngan hampir kitu bae kabeh ieu mah keur carita kasimpulan dihenteu teh gatuh kitu bae dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyira wa syahida wa mubasysyira wa nadhir kumaha kitu kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu kok perhatikan coba ge ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia mentak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah kan nya nama kadituna aya idkhulul zakar bisa lu eta ibu lurus lah nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhulul zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkhulul zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong cih atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tidituna kitu tuh gitu bae aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa iku cenah aduh masya Allah emang orang Jawa mah pikaseureun bae dikasarian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 bareng datang ke istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim 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 gideug bae di tadi hareupeun lawang sambarkan ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki cenah opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh ya dasar teu nyakola orang NU teh teu nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu ta mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum hartina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiman nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu ngeunah nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jimaah geus moal kebal deui komo duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu
Nek ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta. Nah ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah, eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah, boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah, jeung dulurna jauh, jeung babaturan atuh jauh. Ieu molor. Nah iyalah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opatea jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu tah. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapak orang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeuna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hebat, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburinya bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah
ngeburinya belah langit segala rupa Lailatul Qadar lain ku kitu bae Lailatul Qadar lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga eta Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil ya katarang abah ya katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam teman. Masya Allah karim tuh iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha tak orang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah diberi jag-jag ku Gusti Allah diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cek Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cek Gusti Allah ya aqlu akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun wah akalan wah akalan teh geus kitu ngaranna pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu kuari baqala lah cak Gusti Allah akbilih nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tangga baget jadi gak baget batu geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae Masya Allah semagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana didinya baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab waqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti wah eta
kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah ya Rabbi lah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh. Digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam. Geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu. Tanya deui ku Gusti Allah, nafsu, man anta wa man ana? Saha anjeun? Saha kaula? Kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus, Gusti anak-anak wa anta-anta. Yo, geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta-anta kene bae. Ieu bangkawara jasa nafsu mah masyaallah. Pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atasana. Kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Iya diulah itu diulah, iya diulah itu diulah, iya dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae ta nafsu. Tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta. Eta nafsu tanggah bae barang dilaparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu. Ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak faqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran. Cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu. Geus satu kuari mah kieu bae lah. Wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Nah, gitulah numantak urang titah puasa teh aya nafsu. Geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae, leumpang na bonteng suri geus ngalirik we. Ieu nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nanya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu. Atuh begitu taraweh teh daek menghadap. Kereknya nantu taraweh nage. Milihannya nanu 11 di mana oi? Taraweh nu 11 di mana? Tuh di basi ditu. Ieu urang ka ditu lah di dieu mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah.